matak jalma anu narima kana takdirna bakal jongjon, bakal tenang, bakal kalem. Boro-boro dibere takdir beunghar, dalah-dalah dibere takdir sangsara ge hirupna moal ngarasula. Moal pernah loba ngeluh. Naha nu ngaran hirup di alam dunia aya tungtungna, naon eta maut pingaraneunan. Matak jalma anu narima kana takdir mah lain ngalusan hirup di dunia, tapi dek alusan teh hirup di akhirat. Dunia mah hanya sebatas jembatanan. Matak jeung dulur akur, jeung tetangga tara pasea, kanu gede milik tara iri. Tah ieu lempengna hate. Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Hari ibu pangausan yang naon. Bisi pincu. Cek ibu pengajian teh neangan ilmu geratanya ka ustad nu deket al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Nu jadi pertanyaan naha urang geus kaoncoran acan ku ilmu urang jawabanana acan. Kabeh ge nu hadir di dieu arapal ilmu tahajud tapi geuning unggal peuting malolor. Kabeh ge nyaraho ilmu sedekah tapi naha sakapeung mah fakir miskin jeung budak yatim nepi ka diantep terlantar. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi sakapeung mah boro-boro urang rakyat ustad ge sok parasea. Atuh lamun kitu ilmu urang teh boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Sabab nu ngaran kahirupan mah ilmu barokah na ku amalna, lamun harta barokah ku sedekahna, lamun umur barokah ku manfaatna. Sabaraha jalma nu geus ngasaan kamanfaatan tina umur urang, cantang tu nu aya ge kadang-kadang mah diri urang masing-masing teh masih kene osok nyieun. Kagorengan kanulian panasan teu kaupan cegukan jeung punungan. Nu paling parah batur meunang milik jeung rizki tapi hate malang teu narima kana milik jeung rizki batur. Jadi we ka dituna teh panas baranan, karerab diri ku harta batur, batur nu nyieun gedongna, urang nu panas tiris. Batur meuli sawah, si eta nu ratug angen. Batur meuli mobil, geblus ka rumah sakit. Atuh batur meuli tanah, nah da kabejakeun paeh di ditu teh. Kunaon eta matak jelema nu panasan mah sarua jeung nyiksa awak sorangan. Da jelema nu panasan mah tara narima kana kamajuan batur. Jeung ujug-ujug we geuleuh we teu pararuguh. Kunaon sababna? Sabenerna pertanyaanana naha nu kitu teh lain urang. Padahal nu ngaran hirup mah jelema geus keuna ku takdirna masing-masing. Ibu lalajo kuring da eueuh merek pi ustadeun, eueuh abdi geus sadar. Kopiah henteu, udang henteu, sorban henteu. Tapi geuning guna ku takdir Allah mah nepi ka dieu ieu. Sa Jawa Barat ka Kurilingan. Ayeuna cobaan ku pakuwu. Pakuwu make udang sing badag, gamis sing ngangsar, sorban sing ngagaplek. Edek ibu ngulum ceramah ka pakuwu. Naha da lain takdirna. Matak jalma anu narima kana takdirna bakal jongjon, bakal tenang, bakal kalem. Boro-boro dibere takdir beunghar, dalah-dalah dibere takdir sangsara ge hirupna moal ngarasula. Moal pernah loba ngeluh. Naha nu ngaran hirup di alam dunia aya tungtungna, naon eta maut pingaraneunan. Matak jalma anu narima kana takdir mah lain ngalusan hirup di dunia, tapi dek alusan teh hirup di akhirat. Dunia mah hanya sebatas jembatanan. Matak jeung dulur akur, jeung tetangga tara pasea, kanu gede milik tara iri. Tah ieu lempengna hate. Kadang-kadang sok kajadian batur beunghar dituding. Ya, mojo sia teh beunghar menang nyegik aing ge nyaho. Cing teh emak apal cegikna bagong Asep. Cing teh pernah emak ka leungitan ya 10.000, emaknya ya cegik butuh 10. Abdi wae teu butuh. Lol deui jelema beunghar, mojo sia eta beunghar menang nuyul. Kabeneran deui. Jelema beunghar teh boga budak botak nolol tina janela. Tuh ceuk aing ge tuyulna. Kalah kabeuki ngayakinkeun. Matak nu ngaran hakikat hirup mah jelema kumaha takdir masing-masing. Ngaran-ngaran geus keuna ku takdir, moal bisa aya jelema nu mampu ngahalangan. 1000 jelema ngaragrageun derajat urang moal pernah bisa ragrag. Nalika nyengareupan takdir pangeran.
matak nu ngaran hirup jelema leehkeun hate, lembutkeun hate, hakikat hirup mah jelema gumantung hate. Lamun hate ruksak tah hampura hatena ruksak mah beungeutna ge ruksak. Kajeun seserian teh anger we beungeut teh rada muruku sunu gitu. Jadi dina hayang seuri ge rada ngabetem ongkoh kieu we sadeureut. Matak balik we TBC kitu teh. Mata konsep nu ngaran hirup nu kudu urang di alusan teh lain lahiriah, tapi nu kudu ku urang di alusan teh batiniah. Lamun ibu hayang geulis ayeuna mah geus loba merek. Hayang bodas tinggal meuli we Japra nu ti Korea 2,5 juta sabulaneun. Ibu geulis ngan salaki begung. Nah da eta atuh duit keur meuli deungeunna pake dangdan. Bibir hayang beureum make lipstik. Padahal mah hakikat hirup mah da teu kudu kitu-kitu teuing. Keukeuh we deuk awewe hideung lestreng oge bakal aya nu resepeun lalaki nu resepeun kanu hideungna. Ai geus kitu jodona mah dalah dikumaha atuh da. Sok bandungan ku ibu malahan lalakina ditanya cing teh mang naha kawin jeung hideung genah. Nambah ge jeung genah, bangsat kieu teu tulus. Cing teh naon urusan hideung jeung bangsat, lampu pareum jam 11 peuting. Bangsat datang pamajikan ngadon seuri, pugu bangsat ngagajleng asa disampeukeun huntu eueuh beungetan. Ieu teh ngaranna teh hikmah. Matak lalajo hirup jelema mah kudu lalajo tina hikmahna. Da ari lalajo ku panon ieu mah hampura, panon ieu mah loba bohong. Panyakitna hiji nunutan, kadua sare. Jelema nu nunutan cilaka gede mawa duit 111.000, nu rek diasupkeun nu 1.000. Ayeteun bari nunutan angka hiji katempo, angka 0 teu katempo. Koropak datang geblus nu 100. Sigeung kuda ke tetangga, hade cenah mana infak. Aing teu sadar juga aing sidik 100 nu lapur. Datang ka imah pemajikan nyamprak, Pak mana keur beas, ngahuleng da tinggal 11.000. Pan istighfar harita keneh, astagfirullahaladzim. Kunaon Bapak istighfar? Wah mah cilaka. Kunaon make jeung cilaka kalepasan jurig, kunaon make jeung ngomong kalepasan jurig. Bapak teh ngasupkeun nu 1.000, ayeteun bapak nunutan ngadon geblus nu 100. Kumaha cek pamajikan, cicing maneh di dieu urang eudeuk ka masjid. Deuk naon dibongkar ku aing koropakna. Ieu teh panyakit nunutan. Naik deui jelema teh kana panyakit sare. Poe Jumaah geblus ka masjid keur kerek. Batur ngahotib sare, batur ngadoa sare, batur wiridan sare. Bubar ti masjid saya anu bakal ngocobrot di luar masjid. Teu hayang cenah Jumahan di Majalengka. Naha ustadna ge sesat kitu. Cing teh maneh sia gagabah ka dulur urang nyebut sesat. Deuk teh sesat kumaha cenah Jumahan eueuh khotib eueuh khutbah wiridan acan. Poek di masjid lagi. Ditanyakeun kapun lanceuk nu ngolem kuring. Cing teh bener aya di dinya Jumahan eueuh khotib eueuh khutbah. Cek saha cek si itu tong dianggap naha molor ti barang datang. Sare naon nu dimaksud lain sare panon ieu jelema leuwih bahaya mah tah sare panon batinna. Jelema nu sare panon batin beuntak kana kalakuan batur, nyaho kana kagoreng patutan batur, akrab jeung ka teu cergan batur, tapi si eta teu wawuheun kana kagoreng patutan diri sorangan sehingga dirina asa bener sorangan, batur dianggap saralah kabeh. Well. Nya. Ban teh urang nu kitu teh. Mata pertanyaan cek ibu, nah ustad nana beda jeung batur, pan meureun ibu teh pangaosan teh lain ayeuna wungkul. Asa can aya merek ustad seperti kieu. Goreng-goreng lagi ustad mah udengna badag, gamis nengangsar, sorban ngagaplek. Barang datang teh geuning nyambut, ibu teh bari narangtung, wilujeng sumping al mukarrom, pan ka urang mah hare-hare we. Da majarkeun teh meureun cenah minantu si kuwu mah kitu. Nah, sabab kuring teu make aksesoris. Baju-baju biasa, calana biasa, ngomong ge ngomong biasa. Nah, da kuring jelema biasa, lain jelema luar biasa. Ieu ngomong ge sunah. Dalaman kuring jadi jelema luar biasa mah eudeuk ku Arab. Ngan ku Inggris sugan eudeuk in the name of Allah the merciful the compassionate. Ngartos teh ibu. Boro-boro ibu urang ge meunang ngapalkeun ti subuh teh. Jeung teu bisa dibalikan. Ai kitu mau ngomong sabiasana urang Sunda ngomong Sunda keren. Lain ulah ngan urang kudu ngukurana.
pan urang mah geuning ka budak sok tak tektok, awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur pan teh teu ecereug teh. Awas jangan main sisi solokan palit keh kurumuy akhirna ti kota saruana weh cucu kakek dicari-cari gok di dieu abah kitu ecereug mata kurang urang Sunda budaya Sunda kuring beda jeung batur heukeun bae da beda sote awakna beda sote bajuna eusieuna mah sarua Islam keneh mata teu kudu jadi pasea lantaran ku perbedaan naon sababna da eusieuna mah sarua ibarat ibu boga sampe nu hiji hayang kiripik nu hiji hayang gegetuk nu hiji mah hayang comro nu hiji mah hayang misro ibu resep gegetuk mangga tuang bapak resep peuyeum pek bae nu penting mah tong diadukeun antara comro jeung peuyeum atuh nu akhirna teh dahar henteu ruksak heueuh agama lain alat perdebatan tapi agama teh alat pagawean haben wae didebatkeun aya digawe henteu pan leuneng teh matak dina agama mah urang perhatikeun lain bab debatna lain bab ilmuna tapi bab amalna pek luhur ilmu ngan kudu saimbang jeung luhur amal tabasumu kabil wajhi ka sodaqoh seuri anjeun ka dulur anjeun adalah sodaqoh pan eta teh ilmu berarti larapkeun kana diri hayang meureun ibu lalajo ustad nu somea dareh de alus budi ngeunah basa punten ibu kalangkung dararamang sadayana hayang nempo ustad kitu lain ieu mah ustad teh cakueum weh haseum beungeut jiga nu boga hutang kana Bang Emok teh tak basumu kabil wajhi ka sodaqoh seuri anjeun ka dulur anjeun adalah sodaqoh minimal atuh urang teh amal teh teu ku duit teu ku harta atuh ku seuri-seuri ka tatangga menikah lain ieu mah jugja tetet kada batur menang milih jug baud sia pas ditanya kunaon ece teu hayang ditanya gitu kunaon aya si ieu sik-sik melik sulit ati goreng pucus bedana kuring jeung batur ngan sakadar awakna hatena mah sarua nya ge bobogan kieu jiga jeger cek batur matak disebut lagi ustad preman cenah majarkeun keun bae ku batur disebut preman tapi hate mah ping ibu oh nyaahan